Dak, kebal amat di bapak siya undangan. Lah kayak balik mah. Kebal amat kita adi balik-balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, kendaraan yuk. Nah, kan saya balik, Mak. Nang naon balik undangan. Atuh benang naon sih kondangan lain. Ngopi gento, boro-boro ku barang akan. Ada racun gitu di situ. Ada pernah beli naon kan di situ. Pangulubkeun mantang bae kedeung lain ngahutang heula ka ditu. Beunang meureun akan kulub mantang. Bodoh. Apa kalau pantang? Oke lah, aing ngahutang kedeung. Taguan bae ieu nya. Aduh, aing baru ti maka kulub mantang we lah. Enak nih penting-penting pakai kacamata hidung. Buku nyeri mata, iya. Itu ge ngomong-ngomong ya, nek ngutang mantang di bere moalnya. Sia ngomong-ngomong ngahutang, keur beurang ge ku aing meuli 5.000 sia teh di bere. Ieu deui nek ngahutang. Lah wayahna be, Mang, ieu mah tong boga duit jasa, duit keur tadi pan beak, inu di imah ngarawang bae kulub mantang cenah lapar. Ai sia ngomong-ngomong lapar, kejo kitu di imah sia. Ugu eueuh, Mang, mantak kula ngomong-ngomong lapar ge kejo, mantak kula nek ngutang mantang. Tugan be gitu dibere. Ai gaya ku payet mantang dek ngahutang. Mang, naon urusana gaya kula jeung ngahutang mantang. Piraku kula nek ngahutang mantang ngomong-ngomong gaya. Atuh kudu boga keisin jeung laga. Ai kula mah eueuh jeung isin mang, ngahutang mantang ieu laga kula kajen segede kukumaha kula meureun ngahutang mantang ujungna mah. Moal dihutang-hutang ke dia mah moal. Ieu mah jelema bener-bener pelit. Pelit jasa. Ih, ulah ku nawaran rokok jeung kopi mah. Nek ngahutang mantang foto dibere. Ih, nong torogan ieu jelema. Ngomong naon sia? Ngomong-ngomong pelit sia ka aing. Ai kula mah mang, lain ngomong-ngomong pelit. Lain dia hampura. Mamang ieu bener-bener pelitna kalewatan, Mang. Kula nek ngutang mantang foto dibere. Atuh pan tadi ge aing geus ngomong, ku aing moal dihutangkeun. Atuh Mang, kabina-bina teuing kula jebalangsa kitu ngutang mantang wayahna be Mang, nya nek ngutang doang ieu moal kebel. Atuh saperlu sia lah. Ih, bener-bener ieu mah pelitna kabina-bina. Nek pelit ke nek naon ke urusan aing eta mah. Oh, tuh Mang lah, kula mah jaru masa teu boga ngutang mantang teu dibere. Lah Mang, jangan ngutang mantang kula teu dibere. Ieu hayang ngarokok ieu Mang geus 7 mulu jan manggih rokok ieu. Si anjeun ngarokok? Encan. Masya Allah, teu boga kaizin ka aing. Tah, aduh. Dibere ku aing. Nuhun jasanya, ieu hayang ngarokok ieu. Weh, kenaon ieu kumpulan bae. Ngutang mantang ieu lah. Atuh eta mantang si bungkusan can. Geus lah, Ada tuh. di bawah merdisuk. Jadi bungkusan ngebraha ya. Menang 35. Tuh, mun bisa membawakan bahan ke pasar tah. Ai yang geus mungkusan kita nganterkeun deui ka pasar kumaha jeung ieu. Nih, tenang ongkirna mah aya ieu. Bagi 2. Bapak dira hay nganterkeun jam 2 peuting. Sabar sama ihang laku bawakeun je bisa mau motor. Wah, di bisnis dia mah ya, moal tulus sih ngutang mantang, bisnis mantang aing urusana ieu. Ah, siap untuk menang ngadenge. Kulo jeung ngomong bisnis bae mantang, aing ge daek nganterkeun lah. Penting los. Gua panirah ieu mah jelema, bener-bener pelit teuing kabina-bina jasa. Mantak sugih moal eta nganterkeun kos kitu, bikin bae ka aing
daripada ngahutang mantang. Ai sia geus ngomong pelit deui bae ka aing. Meureun ngomong jadi pelit, Mang. Kos kieu bae kula endek nganterkeun ku ti tempasna ku aing. Kula atuh, Mang, agehan. Daripada kula ngahutang mantang ka Mamang teman kita nganterkeun kos kieu. Oh, eta mah kitu bae, lamun daek kantorkeun mangterkeun bae, kula mah geus kamari. Bagi anterkeun mah moal kajual. Neuk balik kula mah ya. AGS. Nu kula teh nu usaha, Mang, yang nganterkeun ieu mantang. Ya, meureun kula eueuh gawe daripada kula ngahutang mantang ka Mamang teu dibere. Mending ku kula lah dianterkeun. Deuk dianterkeun ku aing. Jam 2 peuting los. Mang, aing Mamang ku pelit-pelit teuing, masyaallah, kabina-bina teuing kula neuk ngahutang mantang teu dibere. Neuk bisnis nganterkeun mantang ka Cisoka teu dibere keneh bae, Mang. Atuh kumaha kabina-bina teuing, Mang? Wayahna be ku kula neuk dibawa. Aing kuat keneh nganterkeun. Daripada ku sia mah kuah mending ku aing dianterkeun. Ongkosna ku aing, mantangna boga aing. Kabina-bina teuing, Mang, kos kitu doang ge. Wayahna be, Mang, daripada kula nan bisnis teu jadi, wayahna be kula merek ngahutang atuh mantang. Boleh beresin dengan hutang di bae kan? Masyaallah, Mang, kabina-bina teuing rek ngahutang ti tadi kuat ngilai bae ngomong kuat ngaca-ngaca. Mang, ini ku Mamang bae dianterkeun. Deuk, Laju kula ngahutang mantang bere teh moal. moal. Buah pah, Mang, eta bongkot kabina-bina teuing ku panjang-panjang teuing kitu. Tanggung pelit aing. Waduh, bener, aya kitu mah. Awas lah atuh, aya teh dibere mah. Kabina-bina teuing, Mang, eta bongkot. Ih, ampun. Mamang lah, kula neuk balik atuh, jeung ngahutang mantang teh dibere. Eta Mamang mah pelit kitu tadi ge. Kula ulah mere ka pula. Ngahutang bae teh dibere. Ampun, kabina-bina teuing. Balik sa kadito, laga ko payot.